Mungkin anu paling penting tinu ayeuna di kalender ieu hiji patokan anak urang kudu dikuku karena istilah can bulan 14 tanggal 14 teh kudu bulan-bulan awal. Jadi tinggal di pasar kalender hiji tanggal 14 berarti tanggal 13 lah urang ningali teh ya. Benar teh ieu bulan teh teu jumalukeun. Ari kahalan ku awan mah lain jadi kemarin itu berarti dia menunggu ya. Tinggal ini kita kalender ini. Karena perjanjian eta we lah. Kira urang pindah poe pernah ngadangu teh istilah sareupna. Aya pernah ngadangu? Tah eta teh pindah di urang ka mulu peuting. Disebutna sareupna berarti pindah pindah poe tapi peuting. Terus lamun diputing ka beurang naon ngaranna? Pernah kadangu janari leutik. Tah saya heran gampang. Jadi ukuran pindah poe lain jam 00. Da baheula mah can aya jam 0 detik. Ya. Jadi dituna di sareupna matak ceuk di sareupna beurang rampih. Kunaon kudu ngampi tong nyen karamean deui penting mah salare we istirahat ya. Maka di urang mengenal 5 poe pasaran, istilah 5 pasaran wage artinya di Januari nepikeun ka sareupna. Jadi tong hitung diajar kalender hitungna ayeuna aya jam tong can aya hitungan jam teh can aya pokok detik per 00 second. Jika balap motor bisa dihitung sampai ke 0,001 menentukan posisi sih itu hari hitung kalender atau baru hujan ya. Tapi kudu ningali kanu perjanjian. Urang mengenal teh saka sudah oge naon sih saka bekenna teh saka teh surya kala berarti urang atau kanu hitungan surya. Hari surya teh ayana nu boga teh disebut teh matahari. Ya. Nah, urang berpatokan sinar surya. Da bumi urang jeung ilmu astronomi can baheula ge can nyaho. Bumi urang teh putar henteu. Tiraha urang nyaho yen bumi urang yen dunia putaran matahari. Tahun 1805 hiji apal moal bumi urang putar. Mulirnya matahari. Lamun datang poe, datang caang, datang putih mah urang teh geus nyaho, geus pasti puter. Danger datangna teh ditu lampuna. Ya. Oh, berarti puter lampuna teh isuk-isuk matahari teh lampu eta surya. Jujur diganti ke bulan sarua gitu teh. Isukna datang deui caangna. Berarti puter dugaanna gitu teh. Teuing bentukna buleut atau apa. Cuman pasti aya hideran putaran gitu. Nah, urang berpatokan kanu putaran surya. Unaon urang teu matok kanu candra. Lamun caka candra kala, lamun saka surya kala. Ya. Ari candra urang teh putaran mana dan dua anak datang sarua ti wetan guru ya. Lumayan. Jadi bulan mana dipakai patokan bulan ngukurna kanu tanggal 14. Kita dihitung sabulan. Jumlahnya dihitung bulan ieu. Tapi kalender ieu mah di nusa bulan teh bulan ayeuna 28 poe, bulan isukna 30 poe. 28 kali genap 30 kali genap totalna jadi 54. Berarti di nusa tahun teh urang bakal boga poe ngukur 354 poe. Eta anger kaku. Soalnya tadi urang mah balik deui. Ya. Jadi urang teu mengenal tak bisa. Henteu. Urang balik deui kae. Urang mah suruh balik deui. Terus lamun dibanding dengan Masehi kumaha? Ari Masehi sabaraha poe? Masehi mah 335 poe. Kadang-kadang asup dan tahun kabisan jumlahnya jadi 300 ya. Maka ayat siloka baheula tahun urang mah bedana 78 tahun saking Masehi.
begitu ya. 78 tahun. Lamun ayeuna Masehi 2017 kurang 78 tahun, berarti eta tahun kurang. Nah, habut beda jeung Caka. Nah, habut beda jeung Hijriah. Nah, habut beda jeung Saka. Ternyata Saka ge aya 3, Saka Hindu, opat, Saka Hindu, Saka Bali, Saka Jawa, Asapon, Saka urang kabur. Tah urang teu dieun. Pabelit minu angka. Pake mah Masehi we. Keur sakola jeung digawe. Nya, leburna poe Rebo cenah. Karena poe teh Masehi teh kan Senin Selasa Rabu Kamis. Ketika kamu teu dieun. Yang kedua, lamun orang Hijriah, pakai we lamun ke lebaran. Kenapa kan lamun lebaran tanggal 1 Syawal. Pakai. Tapi dah sekolah kalau pasti pakai mah Masehi. Ari Sunda ira kabagaimana gitu ya. Sunda masuk dipakai kalau nanti lamun urang itu hayang kawin, hayang talak, hayang eta. Ngukurna kamu atau paling beken malam Jumat Kaliwon. Kaliwon bekennya. Dan malam Jumat Wageman itu berarti poin lagi itu berarti. Kunaon gitu ya. So malam Jumat lagi sok dipakai antara desin-desin juri gewe hari malam Jumat Kaliwon kan juri ge aya loba. Artinya lain masalah kan sakral ngaran Kaliwonna di poe. Jadi ngaran Kaliwon anu sakral. Dan malam Jumat itu sakral. Nah, di kalender itu, kurang tadi kembali istilah-istilah namanya ayat di pasal kalender jajan begitu. Oh, terus hitungan mana? Kurang tadi balik di bahwa kurang bakal kalah idar artinya balik di. Ya. Kalender Saka Sunda aboge ieu mimitina teh tahun alif poe Rebo pasaran wage. Maka disebut aboge. Nah, per 8 tahun sawitu bakal balik deui ka tahun alif poe Rebo pasaran wage. Jadi urang mengenal windu teh keur balik deui ka titik mangsa poe harita taunna eta. Dan di 8 tahun teh alif tepikeun ka jadi tahun pertama alif bukan tilu Jim akhir. Tah, engke lamun bulan ka tahun ke-8 moal manggih tahun ke-8 urang teh bakal balik deui kana tahun kahiji. Kana tahun kahiji. Gabongan perjanjianna kala idar waktu muter balik deui. Sama dena urang mengenal istilah daun ulang. Jadi setiap windu urang bakal ketika tahun alif poe Rebo pasaran waktu terbiru. Nah, urang oge mengenal istilah daur. Sadaur teh berarti teh 32 tahun atau 8 windu. 8 windu teh sawindu teh 8 tahun. Dinu sadaur teh berarti aya 4 windu. Jadi 32 tahun. Nah, mungkin lamun sadaur balik deui ka tahun alif poe Rebo pasaran wage winduna windu mimiti windu tadi apa adi untara sanara jeung sancaya. Nah, per 32 tahun teh bakal balik deui ka windu adi. Titik mangsana windu adi tahun alif poe Rebo pasaran wage. Jadi nyusun kalender ieu mah teu kudu nuturkeun jika Masehi nuturkeun we terus. Hujungna di itu buka bisa can ge mengkol matahari can ieu mengkol ieu walau mati. Salah duka. Dapat. Ayeuna mun kapake we, lumayan kitu ya. Erek salah ge ari kapake mau pake we. Misalna disalahkeun, ari kapake mau pake we. Gitu ya. Contoh, Caka Sunda ayeuna teh tahun 105 opat. Anu nyusun teh kudu nuturkeun. Berarti lamun arsip mah beribu-ribu kalender teh. Mun ayeuna tahun
berarti kudu boga arsip teh 1.854 lembar. Masehi gitu lamun aya 2017 berarti arsipna teh kudu 2017 lembar. Kabayang tuh lamun misalnya buntung arsipna leungit keur nyambungna ka luruan ku gempa ku naon mah kageueum kumaha bisa kumadi di tahun Masehi jeung tahun Caka jeung tahun Hijriah mah teu matok kanu bulan 14 lamun urang leungit arsip cicing we bulan purnama. Oh bulan purnama urang hitung deui bisa nya bulan naon 28 poe bulan purnama ieu iraha karena purnama urang mengenal aya anu pernah bulan purnama bisa sapoe bisa saputing malahan bisa 2 puting bisa 3 puting eta nu ngabedakeun jadi poe atau salapan atau itu. Jadi kalender ieu mah asep akan ibu teh cukup boga arsip ngan 8 lembar. Murah meriah. Tuh kudu nuturkeun terus tiap tahun ieu kudu musik deui. Muka di arsip kudu. Kalender sudah aboge saka aboge dengan cukup boga arsip. Jadi kudu diajar. Tuh kudu diajarnya teu naon asal boga arsip 8 tahun. Tinggal apa mah judul winduna. Lamun gitu kan. Sok kayak dia latihan kurang lebih 8 tahun. Tim ini di tahun alif terus Poerbo terus pasaran wage ini dia tak tapi tahun kedua bakal panggilan naon tuh aya di rumusna di latihan. Jadi tiap tahun untuk aboge wae aboge mah alif perbo wage bakal panggil tiap windu bakal panggil tiap daur jeung daur bakal panggil karena tubuh agung. Jadi biasanya perubahan zaman ya katanya rata-rata pas 10 abad saat milenium terjadi itu pelaku peradaban baru sih. Lalu cek bahasa dunia berdirinya doomsday kayak itu kalau tadi mah ira doomsday. Masalah kayak makna wage naon, masalah makna klimon naon, masalah ngaran poerpo naon, masalah tahun ieu naon atau windu ngaran ieu naon lain ayeuna moal cekap kayak aya ahlina di dieu. Nah ayeuna simpul mah menjelaskeun mengingatkan urang anu ilmu buktikeun jajarkeun ke kalender Masehi, kalender Hijriah, kalender Caka, kalender Sapor. Lamun tanggal 14 na bulan purnama sakitu. Ya, bongan urang mengenal istilah can bulan 14. Tegeudeut teu mau artina keur purnama. Buktikeun mah eta we. Lalu misalnya lamun urang make aboge Sunda aboge Caka Sunda aboge ini dia yang menuju purnama anu di Bali di wetan purnama itu beda gijlek mau mungkin ada purnama di dunia lain purnama apa ya di urang purnama catang tuh di Arab mah tomoro di Arab di Bali kita catang tuh purnama da bulan keur di urang banyak di itu purnama itu mungkin ya kunaon atuh yang di aboge purnama teh yang di urang kunaon beut dipakai hitungan beut jadi istilah contohna pernah ada istilah waktu Indonesia bagian barat waktu Indonesia bagian timur sabaraha jam bedana 30 jam ya. Tapi itu pasti mun di urang bulan purnama di waktu Indonesia bagian purnama waktu Indonesia bagian timur itu purnama artinya kalender itu berlaku di eta. Lalu urang perjanjian kan bulan 14 lalu dibalikan purnama di urang henteu mun di Amerika ke purnama di urang henteu. Jadi ternyata purnama teh kalingkuh duka ukuran kalingkuh purnama sabaraha radiusna mah teh apa kan ayeuna mah di Indonesia kan aya sabaraha waktu Indonesia barat timur tengah ya ka urang ka bagian waktu Indonesia bagian barat ternyata kalender Sunda saka aboge teh pas wae teh tanggal 14. Tah ayeuna mah pasukan boga dulurnya kanggo sami-sami uji dinya bener teu tanggal 14 di bulan purnama
Nah, nyerempet saeutik mah tuh pas ya da bulan teh bisa jalan lawan, bisa berbunuh, bisa bernaung gitu ya. Da beda anu di paling dieu sareng anu itu. Mun radius dieu berlaku. Nah, kunaon urang disebutna kalau itu. Da bagi deui. Adi ali rembo wage bagi deui. Maka tadi simpel. Cukup kurang menyusun hubungan ayah 8 tahun sawindu ini beda. Nah, eta we. Jadi gampang sebelum menyusun ilmu, mau susah.